mual bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage mual bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tak budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kuku mah ge mun teu bisa kokoseran hindungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditudakos kitu. Ya aing sebenarnya mamun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke. Gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu. Hanjakal teu bisa kitu emang geus kodokna ti ditutulisanna bakal kawin jeung si eta. Atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur. Itrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Melanjutkan lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Gusti Allah diturunan Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kanjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kanjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntianak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib Sarua hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu ulah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim.
sedangkan Kangjeng Nabi Saleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mukjizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Oh luar biasa ku masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Saleh. Cek Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu awas supaya aku wakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye asalnya nama dibere ameulina bae sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh bahkan Kangjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi pohar Ki Kudar maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undangan ti Saleh bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi ditarangkepan jelema bahkan isu nu santer Nabi Salehna akan dibunuh ya Allah akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia deres mah deres ya deres tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia tetap nyada maka junting di kuku mah ge iman mae bunuh masalah geus pokona nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah wah loba nu dibunuhan masyarakat jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku nyata pedang
kupat kawit langsung tublas kencit kuki kudar baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat ke mana lompat ke gunung begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula tu bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabelit Iqra lam yakunil hese eta mah pabelit biasa sanajan ini tuh watini ge pabelit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilal ladzina amanu sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maotan tinggal cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud temarencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenamun dibunuh bakal datang siksa itina datangkan coba siksa pribadi kaiduna tangja anjeun ayo ingkul tabungan mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkan siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb
cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Soleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa Soleh lalu bawa mengkuari baik kuari datang tilu poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Soleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka tilu poe lamun teu aya perobaan tilu poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cakaula deuk dikumahakeun kieu cekang Nabi Saleh dina tilu poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah delebay isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua imarat bakal beureum poean katilu fil yaumil salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng henteu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Soleh naku Gusti Allah tita kaluar ti nagara Yordan. Wahai Soleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina jadi nyeureun di Palestina cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestina mane berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe dua poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa tilu poe kaharep bakal datang maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kene wah jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh aya Aqabah tilu negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ya mah bakal tapi mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadaan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gua yang gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng
siapa koneng emang yang koneng ngaca tuh itu koneng jika koneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si soleh ya ekos karariam aja omongan ngeceknya itu nepoyan kahiji koneng iya bener ya sana para rias kayak tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa banget umat moya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Soleh na kan gesindit jeung iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia bareng bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunana cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener datuk ieu bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ge masyarakat ieu bener kajian hukum ge soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman mah ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsi nyana ge geus eueuh neuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan neuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tadi jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beul nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh kuari mah jelema urip saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa khazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud terus patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadianana
urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka Kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuh kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina delongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka Kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka Kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadina bras bisa dibayangkeun ku urang masyaallah karim ialah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belakang kiri non gitu ke utara didinya kapan aya Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka Kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mantak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun tete berarti dek disiksa urang eta hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade geus di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap lini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim
jadilah kaum Samud di negaranya Nabi desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayyitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangkeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih. Anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah. Aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang. Di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae kuari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil ledes mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari. Ieu jadi negara naon di urang teh? Masyaallah karim. Lamun janda ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oke nya, sakana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang teh di kumahakeun. Saha? Si eta. Coba ngomongkeun si eta saha? Bejakeun lah kono eta. Atuh jeung beregan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi. Kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel
Kuari mata bangsa Dubai, Abu Dhabi, kemudian Yordan, eta mah negara anyar. Sagara Kuwait eta mah anyar. Pemisahan. Nah, orang ieu mah jadi ke negara anyar. Kalau mah hiji bae. Mesir, belah itu Israel, Suriah, Sam. Baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Sam. Syria. Nah, Kangjeng Nabi Soleh balik deui. Umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau ngaringkuk baik aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macam-macam nu mentak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya anu keur macam-macam nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku eta utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang teresep karena nasihat akibatnya disiksa model karani gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadeungeun nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa gua ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh pada jam sorangan doang sebabnya bertanya-tanya kos kumaha si siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalayah ki isi siksa kos kumaha ieu
gara-gara teiman kakang yang Nabi Soleh jahing teiman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jelegen tunggal wah goyang di hadap pae tinggal kiar gol nu keraya di tanah haram Mekahnya nanga denge bahwa negara dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain Soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kukumaha ge mun teu bisa kokoseran hindungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aing geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mamun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dielapan kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum wah ya kan kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat-sat panpak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe bameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ge dek gelis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kiai dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah oh tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna jatuh jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ya teh baheula aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi
melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tunu orangnya dipandang ke orang dia sih Inggris dibagus-bagus ke jajore bah heran ya. Tidak akrobas ya. Ngan rada deres bae kuare rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mama wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha? Saha deui eta pemajikan oh sugan teh pembantu teh aing bunga denge kos kitu tah. Ih saya rada Luis kuari mah. Tetep urang nurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meuli kunaon bude jasa ya. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ya. Masya Allah Karim. Nah iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow geus darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sieu. Mulai wer wah. Naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu puji si goyang kieu. Naon ieu meureun nya siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha. Wah, di luhur mulai kilat, mulai wah, gua ledek sing cilegan dadat. Jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekan yang Nabi begitu berangkat yang para sahabat tiwadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura tatang ka ditu Cihade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang kan nyebrang ke arah Kanjeng Nabi. Stop, anda pentanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dia ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kanjeng Nabi Soleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, ceknya hadena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah orang ka gunung galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa kajen kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh tek tsunami di ditu. Ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia kajen kumaha. Gampang bae Allah mandek nyen tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun taeh na tsunami nya nangka. Allah bapak kawasan nyen tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam
bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihis Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam walam yathbut li basyari hadza lan lara tetap kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik bolu ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhir umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutup ya qaul qala inna dawa wa tazabaina dawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka sirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu sama-sama satu magahu ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka membadanan sebelah ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunan ana ikut tetap gaduh basyar peperang caritaan kang ala pijani bi alim dalam rasulullah wa sahabilan birang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga dilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailangan pombo ke karena saghira Allahumma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hijukan ngahudang-hudang ya asyar al-asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia ceritakeun seorang manusia nu biadab Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nurutakeun walam yasbut cenah li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh ku naon gitu ngaranna cerita
sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno. Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara orang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah. Golu cek ulama basar di akhir umurna pikun. Jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sarua jeung incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi dijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah. Kanat lahu akhbar sufi jadi di Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana hade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kanu teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun eta. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok. Bakidat ummuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji. Suku sokna eta sok. Jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Ieu geus sarua ieu sok kana ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari. Warwiya wallahu a'lam bissawab.